kudu kasaha aku abi teh nya mun mangtulung teh boga salaki asa nista teuing ieu mah nista teuing boga salaki teh rasakeun laudaran ka dieu ayeuna rek diamak moal cukup mugi mak sahaya ka dieu beri upat ya ya ujang mah sing bageur jang giru ulah nurunkan jadi bapak maneh teh tos kuin wae ngadon tos adulah yeuh mata rek mamatahan kasih ujang teh nya ulah ngadon wae ya pabeureun bapak atuh lain kumaha abi jang sing nurut kana mamatah kolot teh maya dengek teh mah dengekeun ka kolot sia badak kitu atuh ka kolot teh dengekeun haji lamukeun alhamdulillah batur mah haji ya haji mah istighfar saya sakedeung atuh pemotoan bari kieu henteu teu pernah setelah Abi pelajari kenapa sih wanita harus begini karena dia butuh sandaran aya namanya zaman kamajuan memang da baheula mah teh kitu tai kotoke di lebuan baheula mah ibarat cinta mah enak mah cinta mah poe ninggal coklat ge jiga tidak sok oke lain mana tadi assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam kawayan di Barumi aya akal lebat tah waalaikumsalam eta teh assalamualaikum kalau ditilu kalimat kudu dijawab atuh jang cing mah iya teh mau teh salaman iya teh mah pembantu Abi dimantan si ujang teh raden sangan iya rencana Abi dimantan ujang kenapa raden atos di mana di Lubuk Hangseun kenalan heula ari si ujang kenalan putra emak di dieu di mana kenalan di nongker di palidi teh teh geuningan di mana di Longgong Enci iya teh nabi nanti ma iya teh nami nanti ujang jahat nyeta nage da ngalani ka mana teh paria di baheula oge paingan ayeuna papanggih ujang ieu ujang salah tong mahal anu ieu HP ieu HP jadi abi teh fotoan bukut HP teh sama aja bukut bangsrat da kudu itu waalaikumsalam nya ujang ningali salaki mama kitu pika sebenarnya teh mana kumaha ya papa rek mancing ayeuna cik nungkeun saeutik teh mah Gusti anakna atuh minta HP ini mah salaki minta duit apa nyarita kitu apa disarenan kemari teh ieu lamun aya di sarenan apa kuring teh yang hutang dibere 50.000 dibere 40.000 dikanabeaskeun 2 kilo dikanaaskeun cacedan udang rek kumaha minta HP boga pikiran panyarenan kamari dikamanakeun wah jangan datang di sini Pak emok Bang Ebok ya karena pikiran kan penafsi euy salaki teh dipanyabalan teh hujan ka hujanan panas ka panasan tiris tuh langit depan pakai lah capek oke abi mari beli dalayu nenge kan dalam apa aku lain dia mah anak kita sebelum salaki kita sebelum aku langsung saha ieu we bos aku langsung sampai samurek nurek eta pada perusak pulang ya yang berwes salaki abi
Baik anyoan anu bebek teh tukang warung. Rokok urung naon. Banyak warung kalau nggak ada warung, aku dong. Iya, kalau sok di panglawan teh ditakut teh. Ayo nama di sana ada lagu sekolah hirup teh. Ulah osok sekolah naon lah. Mana eta kuat kana ngagulung-ngagulung di guaen. Tong baroga pamajikan, kada ngurus madoang eta teh. Ari teu apa di doraka. Orang Kalau teh kasusuh, ditayangku teh kita geus eueuh. Aduh, Gusti. Ditanya ke teh kurang. Yo, ada yang kunci. Aku seratus. Batur pasea urang mah atuh rasa pelala. Siksa tuh mah tadi merek mainan. Osok ada resiko ada hari kagok atuh tiga nunon. Rek mainan tadi. Rek mainan rek merahkeun. Ya siksa. Ayo nama ieu hadieu bareng aja. Kalau bageuningan wae pikiran jadi salaki atuh. Sok batur ngaromongkeun si anu loba sareng duitna ari pamajikanana hayo sareng nyak anyuk salakina hayo musuh wae sok bayarkeun ieu warung di dieu di ujung. Musuh wae bae duit. Ya pengen namprak. Warung di ujung aya sabaraha buruh. Dipakai. Mengajukan ke sini. Alhamdulillah. Bagus. Dan suci samanya ulah ngandalkeun saha atuh Nya ngadakan emak. ieu bilin ieu kupingkeun ari putra bilin kieu cara budak abin teh Ari pokokna cenah heueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya aja ngan ieu. aya orang kiai geuning ka dieu alhamdulillah bakal aya nu mangapahannya jadi salaki Ieu teh kadenge na asa recok kita tadi sidik aya naon atuh ieu teh? Aya tos naon? sidik abi mah kieu Pak Haji gaduh saroge abi teh padamelanna teh enjing-enjing mancing tengah dinten catur wengi gapleh nya abi tarik teu pusing kumaha atuh geura sok mangga emutankeun ke Pak Haji ayeuna kedah kumaha abi kedah Cing kamarana ayeuna. Sina kadari kumpul kula warga. Sok. geura sok mangga Sok, jeroan ya. aku si Bang Kaujang Ku
kumpul. Salam atuh. Sok kumpul. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Ieu dapat tangi unggal poe unggal penting oge. Mending ada sesalaman hari eta mah. Tos kumpul sadayana ya teh. Atos Pak Haji. Kieu atuh urang. Kupingkeun ku sadayana. Sing izin ku penonton, ku ibu-ibu, ku bapak-bapak, ku adik-adik, ku bapak RW, ku bapak DPD, ku bapak ketua pemuda. Sing izin orang sadayana. Ya, bakalan ngobrol geus. Kupingkeun. Sok kupingkeun heula. Ieu. Tadi. Sok Kupingkeun tadi. Omar bal kosong cingir utek-utek. Jempol. Sadaya anak ieu ke atas kuping. lista San ieu mah paintennya cepilna rada kacocokan saruana doanana baji Kon sina digenti ceulina. Ceulina sina digenti suka. Nanti ku jadi kucing Pak Haji. amajikan. Sok ayeuna kupingkeunnya. Kosong cingir utek. Ieu teh di awalna. Saur tadi sing saha saja anu betegong kana papatah maka eta jelema teh rugi sok yuk anu tadi hubungannya parantos kuningan parantos kusadaya oge parantos terang alhamdulillah kalayan aya buktosna kalayan aya kakompakanana antara pitung tongoh kuningan ka tungtung lebak alhamdulillah pemuda pemudi ibu bapak sadayana kalayan didukung ku para sesepuhna hatur nuhun parantos seueur karaosna ti sadaya oge kalayan aya buktosna oge ka para koordinator pribados ngahaturkeun nuhun ka sadayana sagala rupi kasayanana tina kakompangan pokona sagala rupi kasayanana pribados ngahaturkeun nuhun sareng tina materina tanagana sareng anu sajadina ngahaturkeun nuhun ayeuna dina raraga memperingati 17 Agustus hari ulang tahun Republik Indonesia merdeka. Alhamdulillah parantos dilaksanakeun urang sadayana hatur nuhun ka sadayana punten anu masuhun bilih seueur kalerebatan khususna ti pribados ka sadayana hatur nuhun dunia bagi si ayat anu waktos sok teruskeun mudah-mudahan sing salamet sadayana merdeka 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.